Wilujeng siang pamirsa sadayana, tepang deui sareng sim abdi dina program warta siang ieu. Dinten ieu urang sedaya nyarang salah sahiji destinasi wisata nu aya di wewengkon Bogor, Jawa Barat. Leres pisan, tempat ieu nyaeta salah sahiji tempat wisata paling kasohor merupakan salah sahiji destinasi wisata favorit di Kebun Raya Bogor. Tempat anu mangrupa kebun botani pangkolotna sa Asia Tenggara. Kebun nu pinuh ku sajarah oge ku rea-rea tatangkalan. Jadi, destinasi wisata ieu nyaeta Kebun Raya Bogor. Kanggo kauningan salajengna, sumangga urang paluruh langkung tebih deui ngeunaan paendahan Kebun Raya Bogor disarengan rencang damu abdi Triana Fauzia Zabrina sumangga aya di lokasi Kebun Raya Bogor. Hatur nuhun ka saderek Aisyah sareng Risna. Ayeuna abdi tos aya di salah sahiji tempat wisata di Bogor nyaeta Kebun Raya Bogor. Numutkeun informasi, Kebun Raya Bogor ieu tos diadekeun ti 18 Mei 1817. Anu legana ti 87 hektar sareng langkung ti 15.000 jenis tutuwuhan. Tuh ning, lega pisan ya. Pamirsa, ayeuna sim abdi bade umajaks pamirsa sadaya ngeriling ka sababaraha tempat nu aya di sabundeureun ieu. Hayu. Pemirsa, tiasa katinggalipan endahna Taman Astrid anu ngajadikeun lokasi ieu salah sahiji tempat favorit. Neraskeun ka bagian sanesna Taman Astrid ieu, Taman Astrid oge ngagaduhan jalan kembar anu dikurilingan kembang tasbih ku rupa-rupa kelir anu bengras. Nyiptakeun kaayaan nu gumbira utamina dina usum halodo. Tah ayeuna sim kuring tos sareng Ibu Nunik sareng Ibu Jahra salah sahiji pengunjung nu aya di Kebun Raya Bogor. Punten Ibu. Numutkeun Ibu Nunik sareng Ibu Jahra upami dibandingkeun sareng tempat anu sanes naon anu mantak narik ati di Kebun Raya Bogor ieu teh. Kebun Raya Bogor nya mangrupakeun hiji destinasi wisata nu fasilitasnya paling lengkap nya sapertos aya ieu geuning tempat piknik tunu di pangkareun urangnya neng aya anu nuju cucurak terus aya oge geuning ayeuna mah tos aya penyewaan sepeda terus rupa-rupa deui taman tematik nu endah janten Kebun Raya Bogor mah salah sahiji destinasi wisata di Bogor nu mantak ngagumbirakeun nya kinten-kinten tempat malih mana anu pangseringna didongkapan ku ibu di Kebun Raya Bogor. Urang mah nya Bu biasana oge nya di dieu di Taman Astrid. Nah Taman Astrid ieu teh nya tuh gerana yang tingali gara meuni raresep nu cucurak di pangkar tah ibu ge biasana kitu ieu mah rasana nuju duaan biasana mah seueuran kenging terang kunaon Taman Astrid nu janten salah sahiji tempat favorit anu dipikareus. Ka taman ieu mah Bu nya urang biasana gampil diaksesna gitu. Terus oge mantak waas katinggalina ku tegalan anu hejo ieu. Oge aya ieu taman ieu kulah tarate raksasa mung geura ibunya tingali neng tingali ieu tarate raksasa tapi nuju aralit teh ya tarate nanya gitu.
Terus oge ieu geuningan aya jalan kembar anu sakurilingna sapanjang jalan kembar teh di dihias ku kembang cana anu pulas bengras teh ya. Mohon atunya Ibu pami kitu mah atuh nuhun informasina, pami hoyong meriling deui. Atuh nuhun. Mangga diteruskeun. Ya mangga. Hatur nuhun. Atuh nuhun Ibu. Tah ayeuna abdi tos aya di payuneun Tugu 2 Abad. Tugu 2 Abad ieu diadekeun ku sabab ayana sajarah panjang ngadekna Kebun Raya Bogor ti zaman kapungkur dugi ka ayeuna. Tugu 2 Abad ieu mangrupa panginget pentingna konservasi alam sareng panalungtikan ilmiah anu parantos dilaksanakeun salami 2 abad kapengker. Punten Akang sareng saha? Nami abdi Ahmad Sambas Hidayat. Nuhun. Akang punten tos sabaraha lami di damel di Kebun Raya Bogor? Atos kurang lebih 3 tahunan. Kinten-kinten pengunjung teh ramena di dintenan wae. Dinten Sabtu Minggu jeung hari-hari libur. Jika sakedap deui ta Nataru, eta sakedap deui bakalan rame biasana. Berarti ti Senin dugi ka jamaah saalitnya Kang? Pengunjung. Lamun dibandingkan jeung Sabtu Minggu, lamun hari-hari libur eta rada saalit samangna. Terus punten hiji deui nya Kang. Mangga. Hargi tiket di weekday sareng weekend sabaraha? Untuk weekdays itu 15.500 per saorangna. Untuk weekend 25.500 per saorangna. Atur nuhun ya Kang. Atur nuhun sina ya. Wilujeng di damel. Aman Kang. Ayeuna abdi tos aya di lokasi Gria Anggrek. Numutkeun pamandangan SIM abdi mah Gria Anggrek ieu direkomendasikeun kanggo urang pecinta kekembangan. Sapertos nu kantos uning aku urang yen Taman Anggrek nyaeta salah sahiji destinasi wisata anu kedah didongkapan dina waktu pakancika Kebun Raya Bogor. Kusabab tutuwuhan nu aya di dieu pika endaheun. Ayeuna abdi tos sareng Teteh Yunita. Punten Teteh Yunita, naon nu ngajantenkeun Teteh keur sadongkap ka Taman Anggrek ieu? Abdi memang senang karena anggrek teh. Sareng ngadangu-dangu yang di Kebun Raya Bogor, ngagaduhan koleksi anggrek anu rongkap. Jinten abdi hoyong ninggal langsung kaendahan tutuhan ieu. Kinten-kinten kumaha raraosan Teteh saat tos dongkap ka Taman Anggrek? Nyugumakeun pisan. Abdi dugi ka Kasima rea-rea kelir oge rupa nu aya di dieu. Saban juru taman ieu ngagaduhan kaendahan sewang-sewangan. Hatur nuhun Teteh, mangga dilajeng bilih bade nguriling deui. Hatur nuhun.
eta pisan sakolebat lalampahan urang di Kebon Raya Bogor. Tempat ieu sanes mung ningalikeun kaendahan alam, tapi ngajarkeun oge naon harti pentingna ngamumule rupa-rupa tutuwuhan. Upami salira aya di sabudeureun Bogor tong hilap kanggo dongkap ka tempat anu pinonjol ieu, urang ngalih deui ka studio. Atur nuhun ka saderek Triana nu aya di lokasi anu parantos macan informasi nyugumatkeun ngeunaan Kebon Raya Bogor. Supados anu parantos katingali ku urang sanaos kawentar ku kaendahan alamna, Kebon Raya Bogor oge ngeunaan rea-rea program edukasi nu narik hati kanggo pangunjungna. Tina kagiatan melak dugi ka workshop ngeunaan tutuhan langka sadayana dirancang kanggo ningkatkeun kasadaran naon pentingna ngamumule lingkungan. Sareng teh eta anu mantak narik di Kebon Raya Bogor oge nindeng ngayakan di acara budaya sareng sapertos festival musik sareng seni. Kusadaya kaendahan oge kaunikan nu ditawiskeun teu heran upami Kebon Raya Bogor jadi salah sahiji destinasi favorit warga Bogor jeung sabeudeureuna. Sata acan ditutup, hayu urang salawasna ngajagi kabersihan sareng kelestarian lingkungan dina waktu datang di hiji tempat. Leres, hayu urang jagi supados urang tiasa ngaraoskeun kaindahan alam nu aya. Mung sakitu wae laporan nu tiasa digugikeun perkawis Kebon Raya Bogor. Hatur nuhun tos nyaksikan program dinten ieu. Sim abdi Aisyah Nurbaiti Zahra sareng Abdi Hisna Eka Milani amit undur dugi tepang deui diwata saranjeunna. Lagi ngapain nak? Lagi daftar Gojek. Kita lagi nungguin Cynthia guys. Gimana sih? Capek. Di mana? Gimana jauh? Moments come and moments fly. In the little things I find my way. Every simple day in my life. Merenung. Kepikiran merenung. Ntar postingnya di IG ya. Bagian lagu galau. Walking down these crowded streets with Ayeuna abdi story beats. The highs, the lows, they all belong to the rhythm of life's endless song. It's just a day in my life. Moments come and moments fly. In the little things I find my way. Every simple day in my life. As the stars light up the sky, I'm breathing Ada Fikri. in, I don't Sabar ya, ask Fikri. why. Semangat. The beauty of the ordinary holds the magic that Baru dah di kamar nawai. Lain salah sekolah kata alulin. moments come, Nggak tahu, lupa. moments fly. Gimana nak? Capek? Lapar ya? Minum menit waktu. Awas aku teh kedah kenyang lihat nih. Beteng aku. Kita As the stars light up the sky, I breathe it in, I don't ask why. Ya, urang sejanya Beauty of salah sahiji destinasi wisata nu aya di Kebon Raya nu aya that I carry. It's just a day in my life. Moments come and moments fly. In the little things I find my way. Every simple day in
Editor ini pulang, ini editor. Woke up with the sunlight nggak boleh. on my face. Gua The smell of effort ya coffee anjir, fills gua the buat place. bawa Another blazer chance to ini. start again. Pulang deket. To Gua pulang dream, to laugh, to break, to mend. It's just a day in my nih. life. Ini namanya Genio Ginevra, Genio Muhammad Ginevra Julian. Cowoknya Nazla Salsabila. Every simple day in my life. Walking down these crowded streets with every stranger story. They all belong to the rhythm of life's endless song. Day in my life, moments come and moments fly. In the little things I find my way. Every simple day